Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kurang sering nyaritakeun maut, bahkan lain nyaritakeun nyaksian jelema nu maut. Lain nyaksian nu maut deui bahkan nyalateun. Lain nyalateun deui nguburkeun bahkan Haji Pendima lain sakadar nguburkeun asup ka jero kuburan. Asup ka jero kuburan bahkan nama pernah di jero kuburan teh nyobaan sedang teh jang aing. Pernah nyobaan batur mah nyobaan teh baju sendal nya mah kuburan ge geus dicoba. Iya belum ada murid gula. Kuburan batu kudu dicobaan. Jangan kayak bakal. Ya Allah, ya Rabbi, ayah jangan malu pasti. Tapi nu dimaksud teh geuning. Sakaratul maut pernah nyaksian nyalakeun mah komo. Mandianana nguburkeunana tapi teu daek ngerenyed hate. Tidak ngerenyed artinya ngerenyed teh aing ge bakal pae aing kulaona ngorekeun eta si eta lamun ku urang ieu diambean ieu pede mah geus bau kuburan tapi tetep bae encana yang ngerenyed berarti ieu hatena dakal. Jadi mana tuh ngerenyet ke dangkal. Aya pernah nyana ningali anu sakaratil maut cerik. Urang heran saumur nya nama can nyorang leuleuh pae teh cerik. Ieu mah cerik. Aya naon heran. Manyai mah cerik. Ya biasana nya nama kan nu pae teh tilung cerik ieu mah cerik bener. Orang mantan kabogoh. Ya Allah, ya Rabbi, kayak sakituna aja lu mah. Masya Allah. Iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ternyata horenganan maut eta ngeri gemantak disebut nage diucapkeun nage sakarat. Nah, sakarat eta mabok wajaat sakratul maut bil haqq, datang ngerina maut kalawan hak kalawan benar. Dijelaskan datangna sakaratul maut kalawan hak teh lain sabener-benerna bener, hartina bener teh jageus katingali ku urang. Jelema teh di sisieun urang maut, anak urang kadang maut ti heula, umur saluhureun mah, tapi aya bahasa bil haqqi, horenganan kahakan maut eta bakal karasa ku urang. Aya nama jelema teu iman ka Allah, kafir ngaranna, musyrik ngaranna, munafik ngaranna, ketika nyana sakaratil maut kakara nyana ngarasakeun hak lain sapaeh-paehna. Kuari teh kuari ye. Iman mah iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, tetapi terus bae mabok, terus bae zina, mangga teh teuing, terus bae korupsi, terus bae usahana riba nu di dahar riba urusanana terus bae urusan ribawi atau mangga teh teuing. Ketika sakaratul maut bil haqqi bakal nyata horenganan nu kafir tadi ketembong ku manehanana pi bakaleunana neraka, anu korupsi katingali ku manehanana jelas ojay-ojayan di neraka,
anu ngeridit ku ari mah loba nu teu percaya engke mah nyana bakal dikulub di neraka jahanam. Makanya ieu anu ngararaji marawa motor keringitan kabeh. Kuari mah kuari. Lah kiai sabodo aing mangan ngabejakeun doang. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, nu halal teh jual beli nu bener, tapi riba mah Gusti Allah diharamkeun. Kuari mah biasa bae engke jaat sakratul maut bil haqqi, bakal katembong ku diri sorangan jelema anu ngadaha riba bakal ancul-anculan di neraka jahanam. Lain hidup jadi saging ridit, hidup-hidupan kosong arti. Ya Allah ya, jahat sakaratul maut. Datang sakaratul maut ngeri, numantak tu berdaya, jawara, nyana. Tapi ketika sakaratul maut mah teu kuateun, lantaran naon teu berdaya ku nyeri-nyeri. Sakitu gagahna Pak Harto, sakitu sugihna Pak Harto, sakitu hebatna Ibu Tin. Wayah paeh mah paeh. Wayah paeh mah paeh. Nah, lamun ka kafir ngaranna modal. Lamun ka presiden kos Pak Harto paeh. Lamun ka kiai pupus. Lamun ka Haji Pendi poit. Lebih parah. Oh presiden Obama masih payah kene, tapi iya mah koin, nges pamustungan koin. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah guys, tata cara bahasa ge pembendaharaan anak. Mun kitu mah aya, mun kitu presiden saya tentu payah presiden, berarti geus beres. Selesai payah. Kafir modal. Ini sudah pakai paeh sopan tuh. Masa ahli neraka kudu dipaehkeun modal. Lamun kasih kok kiai. Nah, lamun kiai anu di partai Golkar, PDI, PKB, kayak coba kiai. Ye. Sama asur ke kiai. Kayak coba kiai teh disebutna nupas tanya nama paeh kene lah. Kiai paeh beres. Lamun kiai nu bagus eta pupus. Lamun bangsa solihin tilar dunia mun ka Kanjeng Nabi ngalih. Masya Allah. Bahasana teh lu jelas lah kajian bahasa beda-beda ge tetep bakal maut kurang ketika maut sakumaha tadi bakal hak katingali ti bakalin urang perem kieu bentak ketika sakarat di rumah sakit geus teu daya teu upaya bentak geus puguh nu garagah kene kajian kuku baget tadina lengan tetap bentak ningali nu ditayangkeun ku Gusti Allah jaat sakratul maut bil haqqi bentak guler gilir kakenca neraka gilir kakatuhu surga gilir deui kakenca neraka gambaran gilir deui kakatuhu bidadari kikian ya Allah kita lihat sini pas gilir kakenca pendek aduh Gusti Allah. Nah iyalah gambaran-gambaran seperti eta teh bakal muncul wajah sakratul maut bil haqqi. Masya Allah. Nah ieu kudu kurang direnungkeun.
cenah urang mah alhamdulillah ja panjang umurna meureun geus loba ibadahna lain ku panjang umur tapi ku berkah. Urang lamun nyaritakeun barokah teh ziyadah fil khair atawa aya deui bahasana ziyadatukum bit taat, tambah-tambah taat ngaranna eta barokah atawa tambah kebagusan. Urang dahar ngan sakadar sapiring tapi di dahar kulimaan seubeuh eta barokah. Jadi pedi mah saboboko kitu. Saboboko kita sebut berkah. Nah, boga tanah sahektar di pelakan kacang tapi hasilna di pelakan jagong hasilna di pelakan cabe hasilna eta teu berkah. Tapi urang boga tanah kan sakadar 50 meter 100 meter saeutik begitu di pelakan dangder Masya Allah begitu dicabut teka bawah ku 10 dorok satangkal teh ya samobil losbak saya mau blogan tuh percaya banyak ke Garut tuh Garut ay Agustus nah kemarin di Garut Agustusan samobil losbak hiji tangkal dangder samobil ya itu seluruh pengalaman iruk utek-utekan di pasar Kemis di pondok kacilongok sekali-kali eta karena berkah pasti Masya Allah dari di daerah Batu kemari kula ke Mekah ngilu nyana ge kula biasanya diijabah doaku Gusti Allah nu karasa kula tapi tahun ieu teu diijabah teu diijabah kula ngadoa mudah-mudahan kula bisa ke Mekah tapi haji pede kula milu nyana doa kula teu diijabah ku Gusti Allah atuh maksudna teu ngadoakeun milu kok milu kenapa kok diiring-iring begitu datang ke Mekah aya samangka Masya Allah anak-anak kula kaget aya teh si daun gede panjang pohara eta teh samangka hiji mun di dahar kuduaan jebeg nyaho jebeg nyaho dia sih mah bahasa sia di dahar ku 10-an ge masih keneh seubeuh eta ngaranna berkah dipedi melaksamangka sadade kieu ya Allah tah eta karena teu berkah amodo cerita soal tanah lain kuluasna tapi hasilna cerita tentang dahar lain kulobana tapi berkahna nu paling istimewa deui di samping ngajadikeun kekuatan mundahar teh mah deui bisa dipakai ibadah hampang dipakai ibadahna dahar urang udang dipenting teh yuk orang toak hampang karasana begitu nembok ka kamar haji pendi kerek berkah ya budak dahar naon nih budak ge kajen buku mah ge kajen teh paingan teh dek udang roti kula leungit ini berkah mah hampang sholat berjamaah hampang tawaf hampang pakai ngaji hampang ngaranna kadaharan berkah anu kasaksian kukula datang ke Mekah ieu mah ieu giat kali ieu mari ieu kabeh giat si eta Masya Allah yang alam tidak kadaharan ada berkah nah ilmu ge sarua lain kolobana ilmu urang lamun ningali ilmuwan ulah ka luar negeri ulah internasional nasional sabaraha profesor di urang lamun ngebahas tentang filsafat ngebahas tentang fikih ngebahas tentang tauhid kekawadahan kotak urang jangan nama profesor bejeuna tetapi katingalina ku urang boro-boro salat berjamaah salat sorangan ge hampir henteu
ilmu teu berkah. Teu berkah kos kitu mah. Umur kurang kumaha jelema nu karolot ulah-ulah di luar negeri nu kararuat komo di Cina, di Jepang loba kene anu 140 tahun, 120 tahun, 100 tahun, 90 tahun loba dikurangi loba 90, 80 lebaran bae aya tamu ka imah mulai ditanya haji sabaraha umur alhamdulillah cenah badi 130 ya Allah 130 nyaritakeun nya zaman Belanda zaman Jepang bener berarti mah. Nah, loba urang di dieu ge anu panjang umurna tapi teu daekeun ka masjid, teu daek ka mushola, teu daek ka majelis taklim. Naon hartina panjang umur nu kos kitu ngaranna teu berkah. Teu berkah sebab teu ziyadah fi taat, teu ziyadah fil khair. Nah, aya jelema pendek umurna ngan sakadar 20 tahun tetapi ibadahna hebat diterima ku Gusti Allah jadi wali Allah. Aya jelema ieu geus 80 tahun, ieu teu dia kurang boro-boro jadi wali. Itu kadaleuna beungeut tadi ke rumah kitu. Nah, aya jelema 20 30 tahun pendek umurna tetapi muncar cahayana berarti diangkat ku Gusti Allah min jumlatis sholihin. Aya 90 tahun, 80 tahun gawe nangan kieu doang. Nyampe ke mana bodoh? Gorenganan zikiran opaka. Nah iya pagawean di Panongan dah sekarang. Jadi malah kurang Panongan nih mah, kurang Korea weh. Sarua Korea di Panongan mah. Nah iyalah, urang nyaritakeun barokah teh ya. Lain ku luasna lahan, lain ku lobana harta. Jangan loba harta tuh hotel aing, tuh toko aing, tuh sawah aing. Tetapi dongingna masjid nang manehanana, pasantren nang manehanana, majlis taklim nang manehanana. Jangan kos itu gara-gara teu berkah. Tapi orang boga harta, tetapi loba. Alhamdulillah, tuh masjid nang simkuring, alhamdulillah tuh majelis taklim, tuh musola, harta berkah. Ketika maut nikmat, maut harta nu milu, anak nu milu, tetangga nu milu, iwalti amal perbuatan urang nu milu. Cukup boga harta pakai gak bangun masjid kurang maut kejero kuburan. Masya Allah kuburan teh ini saha kasep banget pula masjid. Masjid di mana? Masjid di Korea yang bangun Pak Haji teh. Ya Allah ya gitu bapak ini bangun kabeh aset ada jadi semua Haji pengen di maut sia saha jore aman. Ayo baca teboga babaturan masjid saha ieu? Heh, pokoknya babaturan maneh. Jangan teboga babaturan masjid saha ieu? Haji eta maling kipas di masjid pan aing. Kamu tadi mah bangun masjid, sia mah maling kipas. Servis itu dibalikeun deui. Aing ngaranna. Ya Allah ya Rabbi. Masya Allah, iyalah berkah. Loba santri ngan sakadar bisa amil, bisa jurumiyah, tapi bisa ngamalkeun di samping mere ka batur isol khair ilal ghair. Nyampaikan kehadean ka batur bisa na amil, sampaikan bisa na jurumiyah, sampaikan jangan sakit bisa teh bari terus kumanehanna dididikeun ka murid-muridna. Dina pendidikanana muridna nu tadina teu bisa maca kitab jadi bisa. Itu kene nu tadina teu bisa rukun wudu rukun salat jadi bisa tur ngamalkeun. Mun kita ngaju samsiah teu bisa, kita ukudul juman teu bisa, kita jamul jawamet teu mampuun, maca tafsir anu boleh teu bisa.
bisa kangen amil jeung jurumnya, tetapi batur bisa bentak katadina henteu bisa maca kitab jadi bisa, katadina henteu bisa ngamalkeun rukun wudu salat tapi bisa jadi bisa. Ieu ilmu seeti tapi manfaat, ieu berkah ngaranna. Sabaraha ratus Kabupaten Tangerang jarago ngajina batur pula ge Ambalaya. Geus pokona teu geus dicaritakeun. Batur kura di Serang, batur kura di Pandeglang, Bandung. Nya kaset, nya gagah, nya pinter. Eueuh deui babaturan pang pinterna si eta. Di pondokna ge mun nanya nanaon ka si eta guru mun nanya masalah henteu dijawab langsung tanyakeun ka si eta ku pinter-pinterna. Masya Allah kuari jadi hadam bupati. Eta musibah kiai mah ngahadaman bupati teh musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Telah pulang ke rahmatullah kiai. Kiai. Lain ngamalkeun ilmu yang jadi hadam negara. Musibah teh nu kitu teh. Hatena tetep malet megeuneuk moal aya katentreman. Sebab lain pagaweanan serahkeun ka batur nu basitu. Kiai mah geus maca amin, maca jurumnya, sarap bae. Jangan sarap. Oleh. Tah, eta karena berkah. Tah. Urang teh endek ngamalkeun ilmu supaya berkah. Urang dek usaha letik tapi berkah. Urang dek ngalaksanakeun tugas urang teu kudu gede-gede jadi presiden, jadi lurah bae ge kudu ka sorga nu sabenerna. Teu kudu jadi polisi jenderal balokna di dieu da ka genep, emang aya balok nu genep. Balok kalapa meureun. Teu kudu cukup bae jadi kopral. Tapi ngamalkeun karena aturan-aturan kapopralan sorga berkah. Nah, urang lamun nyaritakeun negara asup urang ka negara puncak, masya Allah sorga dipakai karesep ke seluruh manusia sadunia. Urang Amerika lamun geus ka puncak, masya Allah nikmatin. Urang Turki lamun geus ka puncak pohara. Urang Mesir lamun geus ka puncak bahegideuk, komo urang Arab mah lamun geus ka puncak sorga. Pohara puncak teh tapi keberkahanana eleh ku Mekah. Di deuleu urang di Mekah gunung batu, jalan batu, segala rupa batu. Tapi setiap jelema asup ke Mekah hayang ngalaksanakeun ibadah Allahu Akbar. Tapi ketika ka puncak minimal meuli jagong. Dinu antingna gede sabelah teh. Pukula pan sok diajak nya nadaing liwat ka Garut. Eureun di puncak, ulama di puncak teh ka masjid nya naon jagong. Kurti obat. Harapan lain jagong, tukang jagong. Itu kan blon ya. Itu minimal. Kebelah itu nu mabok di puncak, nu zinah di puncak, meeting urusan perkorupsian di puncak, jelema ngalaksanakeun tugas-tugas anu bakal diselewengkeun di puncak. Puncak teh ieu adalah negara juri. Teu berkah. Tapi ketika orang asup ke Mekah, masya Allah gunungna batu, jalanna batu, sekitarna batu, panas anu luar biasa. Tapi ketika datang ke Mekah hayang ibadah berkah. Jelema ku datang nabe ke Mekah teh geus leungit dosana lantaran dipapang ku malaikat. Alhamdulillah. Lain sia. Coba ngabedakeun dosa ka Mekah. Dipapang ku malaikat. Ya Allah ya Rabb. Nah, coba datang ke puncak dipapang ku saha? Usaha TPS. Tuh, nyahoan di papung apa? Iyalah karena teu berkah. Penuh ujian. Lamun urang nyaritakeun hiji siki. Ngaranna siki korma. Naon bedana korma jeung karma? Naon? Karma bahaya. Lain. Ai karma masih kena 2, ai korma masih kena 5. Korma jeung karma.
karma. Iya korma dipelakeun di tengah-tengah batu. Gedekeun nya nama dipelakeun di lain batu. Dipelakeun di batu, pasir, batu paling hebat banyak nama. Di pasiran di dinya jadi cel kurang maknya jadi sih. Jadi di tengah-tengah ieu batu tengahna di pasiran seetibe jadi Masya Allah cepikiran urang bisi kumaha bisa jadi kosir ngagedean nu eleh batu na bongkar batu tersebut ku akar korban mulai batu ningrai tidak hiji siki Masya Allah batu eleh gede tangkalna buahnya luar biasa berkah ini hiji siki. Nah perjuangan berarti kudu lobaan saeutik ai berkah mah bakal indah. Mula lamun nyaritakeun Kiai Haji Abdul Muthalib teu gede ilmuna mah mun cara penca kajahoan tina gerak kuda-kudana 1 juta kali ngomong Haji Pendi bisa penca pokoknya di dalam lempang dah mah pepencaan gitu mah lain deui cepatna gitu lain deui pernah nyana pepencaan di Demak aya batur kula nu bisa ditengkasakeun teh kabuli kan itu kula ge jadi aduh Masya Allah isi Pendi hebat gabul ngajengkang lain ngabuli ngajengkang eta ngaranna ngomong kosong ieu berkah ilmuna biasa bae tapi Allah mere berkah muridna alhamdulillah nutar tadina teu bisa maca amil jadi bisa teu bisa maca jurumiyah jadi bisa mulai dipetakeun dina maca sapina sulam jadi bisa ini ilmu leutik tapi berkah dibandingkeun jeung segala bisa tapi ulek tuturkeun wujud bangunanana kagula geus ngomong kiai lamun anggeus wayahna cenah kiai mah diaturana geus 2 kali ngomong hayang bunting kita baheula geus pondok wali majelis hayang didatang insyaallah sakulah geura anggeuskeun bae ya Allah anggeus jeung jelema-jelema ini carita berkah teu kudu loba ilmu nu penting bisa kaamalkeun berkah teu kudu loba boga tanah tapi hasilna teu kudu loba boga duit tapi bisa dibawa ke akhirat ieu ngaranna berkah di Indonesia ambalaya hartawan ambalaya jutawan tapi teu berkah tapi nu paling sedih lain masalah nanaon masalah kamawatan seseorang yang nulis diberi berkah ku Gusti Allah muridna aya masyarakat anu tadina poe jadi nyai-nyaya di keluarga mulai halimpu pinuh ka barokahan tapi ternyata dipunut ku Gusti Allah ieu nu paling sedih mah lantaran ulah-ulah nanaon bupati mah 2 tahun kene nu endek calonna ku ari ambalaya nu lapor ka kula si ieu deuk calon ku ari bae geus RT rek calon bupati tapi calon kiai melum aya aja Pendi nyalonkeun kiai atuh saha nu daek kiaian punya aya lain di solehan mah ini di sana kiaina sabodo tadi begitu lagi solehan mah aya buntutan buka coba penting ayat tadi para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah iyalah kesedihan anu paling luar biasa lurah mah maot ambalaya calon bupati maot ambalaya gubernur maot ambalaya presiden maot di satu kagungan siap jadi presiden ambalaya tapi kiai maot Masya Allah saha anu siap sebab lain sakadar ilmiah jadi kiai mah ternyata batinna kudu mantep ka Gusti Allah ambalaya kiai sakadar ilmiah mah ujung-ujungna nyeun yayasan lain salah ngan kiai sekedar ilmiah henteu salah minterkeun cuman
mayoritasnya lain dekat Allah hanya sekedar jangan beli mobil, sekedar nggak luasan tanah. Sebab naon? Ku administrasi di masa depan proposal itu salah, sekedar kejaran ilmiah apalah ya lepas itu. Tapi ini kejaran lillahi ta'ala, ridho Allah pasti dia romongkeun, pasti dipakai ka hewa, pasti kusarere ge mimiti hungkul ka ditu nama sakumaha tadi siki korma dipelakeun isagedeunana batu nyaringkam kabeh asal beneran sih siki korma urang metakeun ilmu di sisi di gigir bakal loba, tapi ketika urang lurus secara tangkal korma bakal ingrai, bakal mental kabeh. Nah, iyalah jadi contoh lain nangkula teh bahasa kitu teh beunang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan diterjemahkeun seperti eta. Sebabina Tirmidzi dina Sunan Tirmidzi nyaritakeun urang ibadah ka Gusti Allah mun cara lompat bisa lompat. Teu bisa lompat ibadah ka Gusti Allah lempang cepet. Teu bisa ibadah ka Gusti Allah lempang cepet, lempang lalaunan. Teu bisa lempang lalaunan ge ibadah ka Gusti Allah teh bari ngorandang. Teu bisa bari ngorandang ge bari angsod-angsodan. Nu penting cak Gusti Allah ulah mengkol kasalian ibadah. Sakitu berarti sabisa urang ibadah ka Gusti Allah, Allah Maha memperhatikan. Allah Maha mengawasi. Allah anu ngawasi, tapi Allah merek pengawasan khusus ka urang. Naon pengawasan khusus ka urang? Malaikat. Di diri urang aya dua malaikat, belah katuhu ngaranna malaikat raqib, belah kenca ngaranna malaikat atid. Mayal fizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Malaikat raqib pencatat, pengawas amal-amal lu bagus. Atid pencatat dan pengawas amal-amal anu goreng. Setiap langkah urang, pagawean urang, setiap omongan-omongan urang aya catatanana dijadikeun buku. Ketika urang maot jaga yaumil mahsyar, buku urang bakal didatangkeun ka urang. Nu narimana make leungeun katuhu indah pasti salamet. Nu narimana make leungeun kenca bakal cilaka. Nu paling cilaka diterima kutonggo. Mangkani lain urang nyokot buku datang ke urang. Ketika urang dihujanan buku teh make leungeun katuhu dari mana indah. Ya Allah teu kudu hese. Bukan ku urang positif kabeh. Salatna positif, puasana positif, zakatna positif, hajina positif, jeung amal-amal nu lainna positif. Tinggal seri ke urang. Ketika amal urang nu goreng cekel ku kenca langsung dibuka ku urang kabeh negatif. Salat nama ngan hayang kalem bae ku batu. Lamun aya jelema tahajud ge 18 rakaat. Haji Peni kok salat teh sunat teh kana jelema. Aya kana jelema ieu mah salat teh. Tapi isukna we jelema boro-boro tahajud dohor ge henteu. Ieu potongan bloon itu. Eta ieu. Di jero aya ujiban, di jero eta kaburan jeung sajabana. Ieu penyakit boro-boro nu ibadah, boro-boro nu teu ibadah, nu ibadah ge mun kacampuran ku penyakit kos kitu sulit. Nu bisa ngabenerkeun penyakit-penyakit kos kitu lain kiai modern moal bisa jajan ge hukum dunia. Jadinya nageneangan dunia boro-boro bisa ngabenerkeun batin masyarakat dan diri sorangan ge awut-awutan. Asal dibere bae ku bupati marah, asal proposal teu turun bae marah bae kumaha ngabenerkeun batur. Tapi kiai model Ki Abdul Muthalib di dieu eueuh hubungan jeung kos kara itu tah sanggeusna eueuh kakara-karasa ku diri urang. Leungiteun urang. Sebab naon jeung pamarentah teu bendu nyata mah tapi ngadoakeun men tatara dibere teh hayang nyaho ulang
jeung masyarakat mah teu bagus eta mah nu beuleueun ka manehanana sakadar nu hasud salah jeung rugi nu hasud nyanana mah amal naon murid bakal kaleungitan ku sosok manusia anu bersih batinna rasakeun sebagai kan itu nah kehilangan kiai yayasan eueuh nanaonan bahkan loba nu neluh dulu lagi berapa es ya anu urang gitu aing teh kabagian ya yayasan nu kos itu tapi kiai kos ieu masyaallah hese nah ieu halaladir di dieu teh lain undangan sahibul musibah lain undangan kula tapi undangan anjeunna tuh urang tadi maca zikir coba suara tadi zikir 170 bohong nggak bisa terbaca tadi ya tasbih aingnya apa sabaraha nggak berarti berat tuh nyahoan ya suka bohong itu belum ada di ayat 2.000, 3.000, 4.000 Masya Allah diberi misalnya 100 pikir ngalir ke almarhum waduh diharapkan ke manehana apakah manehana mengharapkan caun apakah manehana mengharapkan jeruk henteu nya mengharapkan doa ketika orang zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah karasa nu ikhlas maca kana ieu zikir sahati amat yeuna barang pas belah dieu isi jaket saha panas tempong yang palingan aya si eta zikir ahli Allah hiji dibandingkan jeung zikir lain ahli Allah panas cik saha cik Ibnu Athaillah dia cik Ibnu Athaillah ahli Allah kutubul auliya ulah dianggap loba ibadah tina hate cinta dunia la kasuro amalun baroza min qalbin ragib ulah dianggap loba ibadah ulah dianggap gede ibadah sholat maca Quran zikir lamun timbul di hati jelema cinta dunia kebelah dituna luku kula pernah didongengkeun teh ahli kubur di jero kubur ngahareupeun doa bacaan Al-Qur'an bacaan zikir jeung sajabana tiis karasana nyanakan ningali begitu tiis teh saha isi nu zikir padahal mah saeutik tapi nikmat karasana di jero kubur teh tiis kanyana neuleuh ieu horeng Haji Murodin tiis mungkin tah barang isukna zikir teh panas saya oh iya Haji Pendi tah jangan ge cenah ngadoakeun teh ku kawe edek Haji Pendi ngadoakeun guys panas nah inilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dumantak baheula Syekh Ma'rufil Qurdi boga imah deket Imam Junaidil Baghdadi kemudian manehna rek dijual imahna tapi hargana 10 lipat nu meuli aya seorang sudager kaget kok imah si 10 lipat teh harga biasa nanya aya naon ieu imah mahal-mahal teh endek moal meulina sakali dua kali nanya katilu kali nanya rahasiana aya naon sih imah teh mahal-mahal teh nu mantap ieu mahal imah 10 lipat ente nyaho deket Imam Junaidil Baghdadi setiap nyana zikir 40 imah ka kulon 40 imah ka wetan 40 imah ka kalet 40 imah ka kidul kasapaatan ku zikir Imam Junaidil Baghdadi mantak harga imah 10 lipat harita kene dibeli ku sudager aing kos kitu mah geus aing pokona mah ditambah ada 10 kali lipat deui jadi tah beli punyana nah sudager geus kieu bae cenah aing mah geus kudu salat kudu zikir mantap sebab deket Imam Junaidil Baghdadi geus aing mah nyana salat aing beunang ganjaran nyana zikir aing meunang di akhirat nanti aing mah geus bae pun nuturkeun nyana bae oh nya tah batak deket kiai mah jelema belok Sarawak ini tuh kamu di Lampung ini tina mah di Burang tah tiap mikir sebab kabelet keren ku zikir kiai ahli Allah udah jam 2 mandi wudu zikir la ilaha illallah tatangga nu kerek kabelet teh coba deh kumaha coba Masya Allah nyana mah kerek tapi di akhirat
ganjaran zikir kiai ahli Allah tenang. Lu batak deket imah kiai teh ya, deket imah kiai berkah. Teu kudu salah. Teu kudu pas aya yang ka neraka. Menang bae 3 tahun, menang 3 tahun datang deui saya baru pil kursi teh kadinya akhirnya dipetakeun ku Imam Junaidil Baghdadi. Kaget, kok bisa aya di sisi imah? Lantaran orang tugas para aulia Allah mah diberi tugas ku para kutub. Urang mah dunia zahir pasti dunia zahir kieu bae aya presiden, aya menteri, aya gubernur, aya bupati, aya camat, panjangan tangan lurah. Di dunia perwalian sarua aya rajana, aya menterina, aya gubernurna, diperintah-perintah ketika kosong misalnya di Banten wali dikirim di Jawa Timur, Jawa Tengah. Lamun memang teu layak dan cicing di Banten nyopot ke di Turki atau di Baghdad. Seperti eta sarua di dunia pergaiban, tapi pergaiban lain perdukunan. Sarua di dunia urang bejana seperti itu. Nementak tinggi surang ketika Habib Lutfi nyaritakeun di Banten kieu baean eueuh ka Ambeul. Ketika ka Bandung nyana sakura bae kieu eueuh ka Ambeul. Kan ka Ambeul mah Haji Pendi, Haji Pendi. Nyana mah lamun enjing baris tukang karung warauh kabeh. Wow, di dia tukang karung wow, di Bandung tukang karung wow, kuliah kaget. Kok Haji jeung tukang karung wow kabeh. Ye, sabangsa jeung sanagara. Ceknya na wow kabeh. Ya intel jeung intel dea wow. Ulah nanya aya salah seorang tukang karung di Bandung tapi kuari kebeuleuman. Nanya, "Wow teh di Haji Pendi?" Wow. Sarua pada tukang karung lain etana malingna aku. Tukang karung maling. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Balikan deui urang hirup wari di alam dunia lantaran iman ka Allah kudu sadar atuh diatur ku aturan Allah. Cek Allah wajib sok laksanakeun, cek Allah haram tinggalkeun, cek Allah sunat rek bae bade mah. Hari hayang ganjaran mah mun mubah pilih-pilih ketika kurang diniatan jadi ibadah, ganjaran ketika henteu pakailah aturan Allah. Engke kaduhungna ketika urang sakaratul maut bakal kabayang beuh mabok urang, beuh zina urang, beuh maling urang, beuh riba urang. Deuk saha nu nulungan engke kuari mah urang geuring masih kada bisa dibawa ka rumah sakit. Jaga asup ke kuburan hanya amal milu jeung urang lain milu sakadar ka kuburan terus ketika urang digiring ka masar amal eta milu bae lain sakadar ka masar ketika timbang amal milu sarua bae lain eta bae nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim amal eta milu bae Gusti Allah maka Kanjeng Nabi takarrub ka Gusti Allah menta supaya salamet umat mata ieu keindahan Kanjeng Nabi Gusti umat kula supaya salamet cek Gusti Allah hai Muhammad geus pokona mah umat anjeun sabaraha miliar disalametkeun saparo deui bakal ka neraka sujud Kanjeng Nabi ya Allah sanes kitu Gusti abdi mah hayang naon hayang teh salamet bae kabeh teu bisa cek Gusti Allah sebab di dia ke Bandung ibadah teh deuleu ku maneh tuh di Panongan. Hah? Di pasar Kebis loba nu leungit kebo dibawa ke ranca kebo. Oh, Kanjeng Nabi. Henteu tetep bae kula mah hayang dihampura bae kabeh supaya salamet kabeh atuh moal bisa sebab kabeh entai kabeh mah jamual nuturkeun syariat kabeh. Sujud deui Kanjeng Nabi nyuhunkeun ka Gusti cak Gusti Allah gum ya Muhammad irfa rasaka angkat sirahnya geus kuari mah 70% salamet 30% silatan Gusti ulah Gusti tetep hayang kabeh bae jihi cak Gusti Allah teh kabeh moal bisa lantaran atuh ieu maksiat amalan geus kajian ulah nyaritakeun salamet
Kanjeng Nabi abdi mah nu dipake kahayang ku abdi mah syafaat bae daripada dibagi-bagi saparo salamet saparo cilaka atawa 70% salamet 70% cilaka. Gusti abdi mah minta syafaat bae ka Gusti. Maksud maneh kumaha? Abdi mah nyuhunkeun salamet teh nyuhunkeun syafaat teh kieu meureun kaya hitung-hitunganana. Ketika dihitung nah ieu bakal ka neraka tah nu bakal ka neraka bere abdi syafaat ieu bade disalametkeun ku abdi. Gideuh Gusti Allah mencara gideuh teh mah ai maneh luhur-luhur teuing ieu kahayang teh. Geus atuh ditarima ku Gusti Allah ditarima syafaat kang tah nu paling hebat Kanjeng Nabi lain naonna eta nu salamet baju asup ka surga bigeri hisab dibere 70 Kanjeng Nabi kurang Gusti geus bae atuh tina hijina 70 teh nyapaatan 70 deui kurang keneh Gusti atuh tina 70 na dinu hijina dibere 70 deui ubat abdi sabaraha miliar kurang keneh geus atuh Muhammad eta para aulia Allah bigeri hisab sholihin bigeri hisab kurang keneh eta gunakeun syafaat maneh bener pohara Kanjeng Nabi nah dia udah jeung cintana ka umat sehingga kageun teuing maksiat tapi ulah ka neraka pohara jihi nu eta kaji peni mah nyawa tilak salat aya sapaat ka kana gas saya mah bukan mah terus karung dioplos teh mun ditanya kok dioplos kaya aya sapaat bolon nya kasapatan henteu padahal kos kieu mah ulah usul ka Kang ulah nu ieu mah ieu bogan nakal bae dah guys Kanjeng Nabi hei umat kaula anu bakal cilaka deuleu kula engke ketika nimbang amal kula bakal nangtung di dieu ulah deuleu sasaha kula mun teu kapanggih di dinya ketika jembatan Shiratal Mustaqim kula bakal nangtung di hareupeun jembatan Shiratal Mustaqim masyaallah ieu Kanjeng Nabi urang pohara maca seringan geura maca sholawat abe urang kadeuleu sinar sholawat urang wah iya muradina ya sholawatan wah iya sholawatan barang di dieu lagi pede poe sholawat baca sholawat udah kurang ditimbang amal ieu mah bagus Kanjeng Nabi geus ditimbang surga ya Allah ya Rabb ieu mah bagus ieu saya ieu mah Ki Abdul Muthalib geus ditimbang ieu saya santrina surga geus ieu saya ieu mah tatanggana geus surga tilok salat cak malaikat kaji sebab tatanggaan jeung kiai surgakeun cak anu saya nu mantep amat jeung surga ngan begitu dikasurgakeun molesen molesen ya Allah tadi timbang Kanjeng Nabi dirinya nah begitu ditimbang kiai bagus ya surga aya kesalahan saya timbang guys tuh kabeh tuh pas begitu aja pendek timbang sholatna bagus puasa bagus zakat bagus haji aya 2 kali 3 kali barang bohong aya ngecekang deui hasud aya di sana yo dagang oplos deh kieu deui geus deng kieu di penting geus dedekna wah aing neraka asa deui aduh geus dedekna cek malaikat deuleuh tuh dikitukeun deuleuh tasnya geus deket kieu ayo sia tuh ayo duit teu beres segala riba segala ayo wayahna ieu mah cek malaikat neraka aja sana yang kuda tapi Kanjeng Nabi ulah maka di neraka tuh nyana pernah maca sholawat coba dulu bukunya cek malaikat teu ikhlas jadi ayolah urang lamun nyaritakeun berlanjut terus pohara lantaran nyaritakeun syafaat Kanjeng Nabi nu 70 jelas ya kuduna jannah bighairi hisab
tina hijina tina 70 hijina 70 deui ya duhurna jannah bigaris ka 3 kali hijina tah 3 kali 70 kali dan lain sebagainya. Aya deui para aulia Allah, para sholihin ya duhurna jannah bigaris anu tadi dibacakan ku qori wala taqulu liman yuqalu fi sabilillahi amwat bal ahya yurzaquna sarwa ya duhurna jannah bigaris hisab. Ancan Imam Syafi'i ieu ngamalkeun ilmu teh ngamalkeun ilmu anu lillahi ta'ala, ieu adalah mujahid fisabilillah ya duhurna jannah bighairi hisab. Sarua santri-santri tadi ya duhurna jannah bighairi hisab. Giliran Haji Pedi kikieuan ieu nu bagusna ka luhur nu goreng mah ini untuk malaikat ieu mah neraka teu mungkin. Maka cek Kanjeng Nabi kita tuh jaka surga jalan jaka neraka nyambungin dan coba di bibir neraka jalanan kumpulkan dan kusara itu kumpulkan ya kumpulkan dah aduh sampai karena ini begitu ditanya-tanya pernah ente iya ngabangun masjid namun pernah berarti kan nungguan kapal Haji Pedi, mana pernah nggak bangun masjid? Entuh, malah semen masjid dicokong. Pernah ente nggak bangun pondok? Entuh, malah mah besi pondok punya ada di roda. Aku lagi nggak bangun pondok ini besi. Tadi kamu aduh parah ya macam mana? Nah, kebelah dia pernah ente nggak bangun majlis. Aduh, lamun pernah indah jasa. Ieu majlis kadeleuna teh bangunan sakadar bata tapi nilai maknawina lain sekedar majlis. Ieu teh bakal jadi kapal anu bakal nyalametkeun jaga di akhirat. Masya Allah, lamun urang nyaritakeun nilai-nilai pondok pesantren sakadar tina kayu, sakadar tina awi, hina bahkan nu liwat yang ngahinakeun korenganan eta teh di akhirat mah bakal jadi kapal. Bandingkan jeung hotel, bandingkan jeung bangunan-bangunan kantor cangkung, tetapi pondok pesantren leutik hina di dunia kadeleuna hina di akhirat. Nah, namun bapak-bapak, ibu-ibu penilaian terhadap masjid-masjid biasa bae aya naon di diri urang, penilaian terhadap majelis taklim biasa bae aya naon di diri urang, penilaian terhadap pondok pesantren biasa bae aya naon di diri urang. Kok teu kadeuleu sih kamuliaan jeung kahebatan bangunan-bangunan tersebut perlu dibersihan hati urang lantaran ieu teh loba kokotor-kokotor lamun geus terbuka korenganan. Masya Allah, ieu teh penyelamat, pondok teh penyelamat, masjid teh penyelamat, musola penyelamat. Luar biasa. Nah, balikan deui ieu Kanjeng Nabi teh bakal nyapaatan